lain ngaheureuyan teh si goblok geuning bukti nama putri nama geulis cocongik panita gejul teh dilejokeun bibijilkeun eta nu kemu ngaina luar biasa ka urang astina ngapremeh ngaja aing membawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit mere nu dewok dengeun aing kasinggung aing ale aing keur makan ewak manusia model gitu geuning bukti nama geulis ya anak teh ada kaula teh can tamat atuh ngomong teh bener ieu modar ujung cing parolotot kata ngabobodo ngahina anjeun ka kaum ibu biji teh ti saha sampean wah ya ngahina pasar rasa kunyuk ulah nafsu teuing atuh tengeulan nepi ka tarariis gitu acan goblok tengeulan aing meureuy teu ayeuna ditampiling pake tos ya utak getih tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah sebalik kanan maneh buktina mana teu ngalawan ya jika na punah taku hiji ge punah ku hiji ge kamana karep sia ngomong teh kawas lain panita manya tengeulan 11 kudu punah ku hiji cing balik ngitung teh euy cing balik ngitung teh euy 10 deui tungakna oh jadi kedah dipunahan iya balik ngaran sampean paduli eueuh turunan teh ditu na keur Citra Yuda kudu jar pasal montong ngareureuwas goblok marukana mun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir langit ka apa aing moal ngejas satu jang beas oge deuleu eueuh aing turunan montong ngareureuwas ya goblok eueuh turunan aing jar pasal jeung itu iya lompat tas si goblok marukana meureun si aing deh si marahaya sieun euy hayang ya howe aing mah deuleu nepi ka teu euy leuting ngomora nepi ka kolot eta euy kalakuan era-eranya naon teh radio naon aya nu ngomong di bulan itu sakitu bageurna nyieun kaonaran di saban tempat di zaman atma Cikebar cing sia teh bakal modal ge tampola jiga batur mah salat sameang rajeun ka masjid sia menyokot sajadah di zaman nama atma Cikebar gitu naon teh teu parasea gitu nu hajat meureun jadi wake jeung nyieun kaonaran di Padepokan deuleu urang Padepokan teh tukang usik tukang silat kabeh deuleu ulah nganggap enteng euy nya nu pasea jiga nawa pisah kanya pisah karunya di bola mana teh hayang aing maribut jeung nu gede sungut teh sing harepan deuleu aing goblok panita neluh kain ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngapeledak kana hulu aing moal mati panita moal ngan lieur seutik goblok euy ninggal kana hulu euy ninggal kana hulu euy nganggap nu lain-lain ka Padepokan talung galong geng warjit diomongkeun aing dalanya eta nepi ka kitu neluh aing goblok kabeh euy
anu neungel kana hulu aing teh sia goblok sia baru kana aing teh sieun bener sok aya jalan goblok hulu aing nintot kumaha lamun beno aing reuneuh goblok ke naon maksudna sia teh ai si lain maka jeung neungel kana hulu aing ai si lain datang ka padepokan arek naon hor wajar we lalaki mah ngalamar ka awewe wajar bener wajar bener sarupa gitu rupa eta tapi eta ditarima henteu bogoheun awewena henteu ka asuata mah anak dorna teh teuing heeh aing ngalamar kanu geulis ngan ti ditu mere langsung mere demok panteungeuna aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah aduh bobong gitu mah sarua musuh lakal ulah ngahina hade goreng ti Allah nu babang nu ceking nu geulis anu pagek le tarimakeun ku si laing da segan selera aing mulai nu kitu dulu salarea ge kitu ai selera mah hayang ka nu geulis hayang ka nu beunghar ka anak-anak tapi diparengkeun ku Allah jodohna ka nu eueuh cangkengan lampi dengekeun ku sia tebeungeut tepi kasarupa jeung aing namlek dia aduh jiga lain akal ya si laing pipilueun kana urusan dewek lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa di antarana bisa karate, judo, tinju, yusuf, silat, kakara, gelut jeung aing. isup ngadu Lain seuri. nganggap enteng ka urang dia nganggap eueuh pangabisa Dah. Awak bajigrag kitu mah eueuh tipe silat eueuh. Mau nyatu teuing. hayang dibuktikan Lamun sia bisa silat buktoskeun sabab dina silat mah deuleu tina gerak-gerik oge geus kaciri tina rina tina rengkak paripola kuda-kuda buktoskeun deukeun ku sia sok leuleuh aing hari nya mah sia tukang silat sok buktikeun kajutna kacabak euy aduh cingka gentos anu melipat gana tilas karugelan ieu dugi kadiayakeun hiburan wayang golek teh saeutik bayarannya ka dalang teh wah katenan atuh nya ge geus kolot ke hayang mahal we geuning heeh balai we geuningan seueur nu manggil Kang heeh beuki kolot teh kalah beuki mahal kalah ka beuki mahal leuheung lamun aya tanagaan mah da eueuh sakitu eueuh tanaga teh yang mahal we geuningan kunyaah-nyaahna kanu hajat padahal peuting ieu teh dewek teh rek ka Surabaya nya bade naon ke Surabaya ya Kang oh nyeta anu dipikir-pikir dek naon jeung jauh jeung eueuh maksud dulur teu boga mending di dieu ngala duit heuh suka aya keperluan gitu teh Purwakarta leuwih maju nya oh langsung pesat jalan kemana-mana pesat maju harap di hotmik hotmik we heeh Bapak hotmik da pugu Bapak Bupati ge Padedi Bupati ge nonoman keneh kaset merhati Bapak Haji Dedi Mulyadi meratoskeun ka masyarakat nya ngaheulakeun keur kepentingan masyarakat negara kepentingan umum mau jadi gubernur ke banyak pemimpin kita nyaah karena seni insyaallah insyaallah orang dukung orang masyarakat kapayun mah insyaallah alah
didenge-denge teh harengheng kudu dengean ayeuna di luhur pajejet pajejet kudu duluan pake wuh bancang pake wuh kacau balong nu teu eureun gini urusan eueuh nu anggeus dek anggeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat nu dipariksa garong bayangkeun ku sia sok da mau beres-beres geus banyak picacapekeun ya sudah banyak diomongan padahal saeutik kuncina mah naon kuncina reformasi re itu kembali formasi ke asal jadi balik back to basic kembali ke semula nya bener lamun ceuk bahasa Arab makana ala makani lamun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu bener kebo diponcit kebo boleh pakai tangan cek si tukul kembali ke laptop jadi kembali karena Quran jeung sunnah Rasul benar kembali karena republik re itu kembali publik umum oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat ieu mah dari rakyat oleh rakyat keur manehna we seseubeuna mah barung hak beteungna ning dibui etungtungna mah setan teh nah ngomong teh ka mana karep atuh kumaha mun aya nu newak tewak aing mung penglineuk heuh lamun ditewak hukuman ieu mah dipaehan tuluy diduruk gampang kai loba nyieun deui we aing mah tapi dipikir naon cenah siapot mun diwanian-wanian teuing apa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat buktikeun tong buktikan geuning hayang jadi pamimpin mah menta ka rakyat minta dipilih kadang-kadang bager sok nah lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk kitu tapi pikir ku sia tapi benar benar ceuk aing oge datang ke kampung-kampung geuning baligo pagede-gede ngadak-ngadak bager jeung arangah erengeh ngajak seuri sok mere 50.000 pilih kuring tah dina waktuna nu milihna dibelegug kumaha ajeun daek milih dibere duit 50.000 dua poe GBA sadar narima duit 50.000 aya sangsara 5 tahun bayangkeun ku sia nya bener 2 jam matak di luar dia ulah saling salahkeun salah kabeh we mah ulah saling tuduh sarana ge salah nya bener resok ceuk kolot baheula cenah ke di mana aya satria pininggit wah eta lain di mana cicingna budak angon budak kakara bakal panggih jeung kasuburan kamakmuran hartina budak angon teh pinuh ku gawe bobolokot ku gawe ka angon dirina ku didikan rohani jeung jasmani bener kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmani eta satria pining hartina naon negarawan politikus anu bener-bener apa ieu mah kadang-kadang geura teu nyaho di naon-naon oge hayang jadi anggota DPR bari teu apal naon bari pangabecus eueuh da orientasina kana kakawasaan kana kadudukan dek kadon usaha kaituna naon tega ngahalalkeun kana sagrupa cara eta teh bener aing anu kegencet nu leutik we digunya-ganyi salah saha tuh maka dipilih salah urang keneh paduli teuing aing moal anu kasinggung gitu eta paur anu kasinggung paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing bae bener Kang kitu tah nya bener Kang alah ayeuna mah tiada hari tanpa macet gininya di kota-kota teh betul Kang pajarkeun teh cenah miskin negara teh baru ka mobil jelema teh baru ka mobil komo motor mah teu kawa bilang lah ngalobaan geuning motor mah komo kawa siraru geuning isuk-isuk loba kana motor
Leungar mana raju punguh jeung Siraru ge loba keneh motor heeh grepek pikir ku siling nya benar Kang di mana sangsarana di mana letak punguh geus bala leungar geus mana raju ayeuna mah raju tinggal tina asa mikir jelema mah mikir kumari Kang tinggal aya kadaek tingali gini piranan dagang sate di tiiran daging apa ayeuna beunghar sate marangi itu sate merangi pajejel ngapoe nu tuang heeh jadang teh luar biasa eta kitu usaha teh nu berhasil dan mikirnya Kang adaptasi jeung kemajuan zaman bisa ngigelan zaman gitu orang harus bisa ngejawab tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa karya-karya anu terpuji sing nepi ka berhasil pan betul nya pada leunghar alhamdulillah model aing harita naon Kang dek ngawayang ka Cikampek ke Cikampek Kang jam genep di Bandung keneh da macet macet aya keur memacet tamah mobil mogok di Padalarang mobil Akang mobil dewek wah supir dicarekan ku aing sing teh meme ini teh pariksa heula segala rupana wah dikitu teh hirup eta mobil diganti busi gitu sedengkeun waktu nyedek geus setengah 7 kulantaran dewek reuwas sebenarnya aya ngaran-ngaran reuwas mah jeung hayang ngising hayang kiih sagala nu harita teh kawalungan aing teh kalebak sagala karasa nya can nepi keneh geus ngaburusut kana calana atuh calana teh calana kolor teh dipiceun nya ada bau ongkoh ngan untung si waduk teh tadina calana kolor numpukna teh piceun we tadi kolor aing teh aing dek diasupkeun celana panjang kakenyang dikucokor sakuna teh borosot teh disoek katul itu salah lain makanya ieu lah nyedek waktu wah begat bus we aing teh bus Kang anu jurusan Cikampek di Padalarang aya dina bus deui tong boro nu diuk nu nangtung ge pas sedek loba keur bapoe Sabtu ngan untung dina bos mah aya pamuntangan gitu nya aya di luhur teuing geuning aya direm cing beletuk sirah teh kana sirah batur kahareup aya digas ka tukang ngabeletukna teh ada yagdak heuh nya tanda teh semplek njak semplak kitu salah keur mah kitu kaayaanana ditukangeun aing copet deui eta copet aya aya direret awewe copetna teh amuing yo sulusup pe kana saku aing teh nyaho saku aing depan soek jokep pe kana bobogaan aing ngomong eta copet nah cenah HP teh hipu tata kebon nu SMS jeung HP teh ngarenghap baca teh ngarenghap cenah kudu dikenyedkeun ku aing wah ku aing didengkeke kokon copet eta aduh beunang sia copet sok sia meuneun dicorowokeun ku aing copet abe pada neungeulan sok sia mending cook nya meunang meuri nyoo meuri aing teh puguwe nepi ka Cikampek teh we peureum beunta alah ampun budaya adalah segala daya dari budi yakni cipta rasa dan karsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain ngocek ulaman dina, lain ngahudang macan turuna, lain ngungkit nu kamari, lain ngungkap nu baheula rek ngaguar ketinggalkan rukun
lemur ayeuna Numawi abdi teh gagal panen di lemur oge. Bisa jadi. Di lemur oge gagal panen. Ceuk abdi oge. 3 hektar teu kaala ku abdi. Naon pare? Nuhun bulan. Kuberit. Sanes lah. Banjir. Sanes. Wereng. Sanes. Kunaon? Jadi ala we kudu bogana. Cabok sia we. Jarakan Eta wani. Potong dia omongkeun ai kudu boga nama tuh. Atuh lain gagal panen tamah nya. Gagal usaha. Teu gableng bener. Ya. Lain kudu bogana. Itu ulah. Batur panen teh abdi menempo we. Ada teh nyawa tuh. Ai panen. Iya abdi mah geuningan ah. Ending teh abdi mah tragis. Nya. Malah petaka. Panen hayang. Sagar telepon. Kak, naon cenah? Cager maneh. Oh sae kulaan hibar. Teu jeung bapak maneh dieu. Kan? Teu jeung bapak maneh dieu. Kak, naon cenah euy? Teu jeung bapa maneh ka dieu. Henteu. Pun bapa nuju dagang pulsa. Sigareng mana sigareng? Kan? Sigareng mana? Lah. Si gareng ka dieu cenah henteu. Henteu. Dah. Nuju nusukan sate. Sate marangi. Inung mana seger? Inung mana seger? Nah, naon cenah? Hayang sabaraha duit cenah? Tong ngarepotkeun ulah. Naon sia teh? Sieun bade masieun artos. Ka dieu. Kan? Sekali. Amak Dengan ku ayaeun sia. amak asa ditipu. Kadulur nepi ka kitu. Lain meuni hejo kana duit mah. Nya. Mata duitan. Bunga aya Asep Wawan kitu wae sih ieu mah. Nya namprak we teh. Aya Pak Haji Asep Wawan Nya namprak we sakali-kali mah heug mere leungeun teh nangkub. nangkub sekali-kali mah. Nuhun agan. Abdi teh nampi wartos kulan di puseur dayeu nya we geuning itu aduh. Tatangkalan dirungkad-rungkadkeun ieu teh kusaha kulan? Aya denawa bot. Lan Aya buta. buta lan? Iya. Ayeuna mah di kota lolobana buta teh nya. Oh, lain riap di kota ini mah. Baheula mah da di leuweung buta teh. Ya kasebut di leuweung baheula. Kahakanana daging atah. Eta teh Ayeuna mah di kota leuh. naon kadaharanna? Kesang raya ti hakanan. Mares Duit negara we dilegleg. Luar biasa harengheng ieu agan kumaha ieu? Wah sakitu bot. Tadina wala dia bala tamtama semakna disiapkeun. Ngan kulantaran ieu raya sipi loba. wah Nu dagang pagali wota kene. pagawi wota Yakin ieu bakal aya pengorban. ramat kamali ieu. Bukituna panuhunkan. Akang mah mugia tiasa nyalametkeun Kangjeng Rama Prabu. Anu aya di lebet karaton. Kalian pangwangunan paling itu wayahna dokumen-dokumen negara. Anu kena disalamatkeun langkung ti payun. Siap Dimas. Maka pasukan sanak naging ulah waka ngaluarkeun tembakan-tembakan. Beli nyasar kana tetua dosa. Siap. Akang ayeuna bakal ngalaksanakeun pajen. Bot tegelu. Kawios anu di dieu ya. Soak mimilu maka. Wah kilo kadinya mah Najis ting beberang anjing jelema kitu. sebulan ge begang Kang. Saminggu we moal teu rag-rag ge jantung aing. Janten ieu teh buta teh teu uninga ti tadi nanti mana-manana. Ya. Teu puguh jujutanana bulan. Ya. Jo peceng hua bae. Gan Ya. agan parantos uninga teh asan. Naon? Abdi dongkap ka dieu. Ya. Sanes bade ngepung buta da teu terang adu mah terang-terang ti nemewe sih anu lalumpatan gitu bulan. Ya. Abdi mah diutus ku pun bapak di Madukara aya kejadian agan.
kejadian naon kejadian dah kejadian naon dola atuh harus ya aing mah sok balelo dulu sok gemper saya tahu lamun duit pangheula nyokot wah saya tahu karena duit mah awas di juru panggung kejadian naon ulah ai abdi mah tos 3 dinten kulan di Madukara teh ai kawit mah abdi teh ngabantun biasa we hasil malawija daun gedang daun sampe kacang panjang terong surawung da kaseneng kalanep dunungan kulan lalab-lalaban Mamo Gusti Subadra Gusti Sirikani da diseupan teh geuning daun gedang sareng daun sampe teh teh aduh mending aliman tuang anu kacida mah daun ceuli boleh ya eta omongan eta hirup dengan piomongan ta anu kacida ngeunah mah daun pulus keser bojong amu ingat yang di Baredo kudunungan tuluy ai si horeng dunungan teh ngangkir lingih putrana Raden Abimanyu saha teh Gusti Arjuna ya pangna diangkir ku ramakna teh Juragan Abimanyu teh bade ditikahkeun ka saha ka putri Raja Astina ka Dewi Lesminingpuri wayahna daek teh daek maneh teh manyu dek dikawinkeun sabab keturunan maneh bakal jadi raja di negara Astina pira kitu kasusna mah ulan mung ku Juragan Abimanyu teh ditolak tolak atuh ku ayana ditolak teh ku Juragan Abimanyu Juragan Arjuna ngamuk Juragan Arjuna teh kurang ajar cenah sia ngasih di pulang sengit aing teh nyaah goblok oh iya Paman Arjuna nyebut goblok heubina kamun urang gitu dirinya geus katara itu teh mah montong nitah batur atuh kamu aku geus ngawakilkeun aya dek kusorangan mah ongkoh nitah ongkoh ngecebrak aku ngawakilkeun da ngagokan teh kuring era nya engko diwakilkeun mun eueuh kakompakan hirup teh ngambek karembut proyekna ku aing ngamuk kakara ngadengekeun si wala ambek da sia teh ambek aing teh ngalawan sok nyaan sia teh mah sok luas ya mah dilahirkeunna bulan Sapar sia teh mah tak kitu kulan jadi si Abimanyu teh dikawinkeun somohon ka Lesminingpuri putri Raja Astina alus si Abimanyu nolak eta geuning dilahirkeunana pangna sae denge eta teh musuh ngaran-ngaran jelema ngewa begitu dah bahkan neangan rupa-rupa sarap pikeun ngalah nyawa urang da ku abdi ge kitu disarek abdi ge wah komat teh ulah diterima nya di abdi ge aya rana kawin lah tong lila teh 4 poe serakeun deui we nya nyerahkeun teu bae ku SMS nyerahkeun nama nya nah ulah sok nyeri awewe ceng tuluy nah eta mah Juragan Arjuna kulan ceun ditolak ku putrana teh tuh teu make sia teh lain teu sangka sia lamun ieu nya sia ieu rame jejep teu sangka nu asih dipulangkeun deui pulang sengit nu asih dipulang sengit aing teh nyaah ka sia teh nah sia teh ngaguk aing saha teh Juragan Arjuna Abimanyu di Jawa di jiwaan ya ai merong sudah mengajiwaan ai merong kadunungan da eta dorakati aing ge mesat pusaka cat panyiar tali luma waduh
taretet deui. Murwa goblok teh mah. Murwa Di Podaran sia ku aing 400 di kitu tah. Dek di kumaha? Dek dincos. Jadi manis ya. Pun bapa ngagajeleng. Bari ngajerit, agan. Aya anak. amuing Bapak maneh gitu. Somohon. Nyanyikeun atuh. Waduh aya anak nun. Dok bisa. Aduh aya anak nun. Teu surup. numpang Nah Aisyah turunan saha? turun asa eta ngomong teh bekas sumang Cek abdi oge. Hari kamalan minum disurupkeun gitu. Kabina-bina teuing sia teh. Abi manyu. Agan saur pun bapa atuh ngabarerang pun bapa diciduhan dikepret. Bapak maneh Somohon. Montong pipiluan cenah sia Badran aya. Si genut sia. Si buheukeun, si kamuy si budayut. Leuheung lamun boga anak saroleh mah. sakitu Mucika sakitu rada gelo teh. Da asa teu ngomong gitu, Bapak aing. Asa teu nyarios kitu. anu ya lucikan anu gelo mah Da aing teh torek ya. Atuh eta mah ngagajeleng juragan Arjuna, ngudag juragan Abimanyu. Tuka kumaha nasibna? Juragan Abimanyu ayeuna diudak-udak bade ditandasa. Wah, iya ya. Paman Arjuna Somongon. Cing agan kumaha ieu tulungan. bisi nemeukeun raja cek Pati bapak maneh kumaha? Saur pun bapak jang ini katu laporan ka juragan Gatot Kaca. nya Upami kejadian juragan Abimanyu ditandasa kejadian Rajapati tewak Arjuna. Tebongkeun hukum ka masyarakat. Ieu teh nagara teh nagara hukum. Tong kahalangan sepeda bapak. Sanajan bari jeung perenahna paman salah tuntut. Sabab hukum. Ulah ceut kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alot teu sobat-sobat acan. Salah tuntut. Capetan gitu ya. Asa teu ngomong tutut. Tungtut. Apaan teh tungtut? Apa? Naon? Ai meuleuh garing teuing tungtut. Tutung. Belum badot cenah koin. Tutung mah pemajikan wa uken. Titing teu mah tuh. jauh-jauh atuh Jauh ah. Hayu urang teangan Abimanyu. Ngan urang tewak heula ieu buta. Juragan Gatot Kaca, juragan Antarja sareuneuk saiga teh teh mah. nya hade rai raka Kompak rai raka. kayung yun Kewas. kayung yun Juragan Gatot Kaca sopanna eta kan jadi lanceuk. Allah Nah, ayeuna sia ka aing. kakarek oga kabogoh ge joli lembut Homo aing basa katipu ku sia. katipu kumaha ya Kang Nepi ka ayeuna dendam nama aing. Nyeri hate teh. kai katipu naon ya Kang Kedah naon cenah. Si Dawala ngomong ka aing, nu nyarios kumaha hayang duit cenah ka aing. Hayang beunghar. Teu hayang. Hayang beunghar dadakan. Hayang beunghar dadakan hayang. oh Cenah ayeuna teh Cina keur ngabutuhkeun bueuk. Hiji teh geus dicawar 100.000. Saminggu teh aing ngapeuting kala bueuk. 100. Menang 3. tilu Kang Sidik 300.000 300 juta. Ke 100 juta hiji cenah ditawarna. nya Aing geus kumpul eta bueukna. Dola cing teh ieu teh geus kumpul euy bueuk teh. Kasaha Cina mana anu ngajual mah? Ditempo ku manehna bueukna teh. Da lain bueuk kieu cenah. Anu sipit panona. Aing eta mah ambek. Da balalo. Iya, kitu teh ka aing. di mana ya buak sih Oh, ada jeung nyana. Wajah tanpa dosa sia teh. kalancet pengen kue Ayeuna urang pertikeun juragan Antarja dewek. wah Juragan Gatot Kaca silaing. nya Beres. Sing ciga kayaknya. Ti mimiti gedut
nepi ka sora urang pertikeun Pertikeun sing jiga sapertina Sing jigang. Dimas cek saha antarja cek antarja aja kuring cek siling teh bisa ngegerem sok latihan heula meuni eueuh sora piduiteun sia eueuh sora seni sok turutan aing sok gedean basna Sing agem. kurang tanaga teteh sok gedean saeutik deui lah hampir saeutik deui teh nah panuli teuing daek sakitu heug teu kajeun kan bae atuh teh sarua ada mertikeun ieu mah kan bae teh sarua ge da moal sarua atuh da beda kelak sebeuting sate teh sate penting sate marangi teh wah lin Dimas beres ieu karaton ieu pusir daya di awut-awut aya naon teu aya naon Wajati atuh. teu janten artos media wawancara media siungna kan keur pipah lumayan ari pipa teh paragi ngenyot naon ngenyot susu ngejot udun Kedangan ngopi Pak. Susu mah teh kudu. aya nu kieu ini mah nya saha sampean Ulah Gatot Kaca ya ieu lanceuk na Abimanyu ya di mana si Abimanyu ya yo Maya jing Abimanyu jadi goreng patut apaan bieu ti bebeut rarane jelema teh jiga cikur ya ada batik iya jiga jahe lain mau dilahirkeunana lain tinu biasa lain dina naon aing tina bujur Wah, nyeri eta mah Jep. jadi bilatungeun sia mah ini geus aing jige lanceukna Abimanyu sok geura nyawa tapi sing harapan heula Gatot Kaca benar ya dinu lega Nah, Kang beres. rame ieu mah dia sok sabarkeun ai wani mah mau ngejat aing oge sia aing aneh rupana nya euy asa teh parok cek batur ini Sigana percis receh teh bengolan. jika duit kencing sia teh iya juga duit soeh cia aing duit soeh rangsak sia mah ngaranna saha sia aing heeh Dedi Mulyadi ada Bapak Bupati Dedi Yun Mulyadi mah kasep sia teh nah kieu bentelu apaan keur nyamur nyumput buni dewek teh dina jublag naonana si Abimanyu sia dewek guruna nah ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak tu balik saha sia ngaran eyang subur ai penaikna mah sarua aduh anu pamajikanana 8 ya eta teh kumaha ngaturna hesna mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe aya 8 kumaha apa nu sia penting mah 2an cekekan aing moal lesot deui sia katutup lawang napas sia Usiknya. osik sia anjir wah bisa anu timbanganana hebat euy ya tukang ulin juga namanya unyu tenaga keur ka dieu dikiteukeun we koe digelakeun weta wit woi
anjir berat euy. Duh. berat Beratnya heuh. Woi eta. Wanya lingas euy. Tukang gulir. Lingas teh si goblok. Woi. Beres. Aduh anjing aing beungeut kana tai muning. Hakan sakalian. Kumaha teh mimiti aku mah teh. Kumaha teh kajadianana. Kuring jadi teu apal ye. ulah nareukeum atuh nyariungan teh jadi busrak basah Saya politik adu domba teh jang. Kapangaruhan dulungan urang. Politik dipidaan entah. Ieu teh kahayangna musuh kieu teh. Benar. Supaya bapak jeung anak dordar para saya anu jadi udagan lawan teh ieu kalihna teh nyaeta juragan Abimanyu rek ditikahkeun bayangkeun ka saha nah ka saha teh teu kadenge Kayu ting-ting. kira-kira teu ka heuh aya ka kupingna mah ayu ting-ting cenah Sarua jeung abdi. kira-kira teu kadangu ku aku Kemaya ting-ting. ai putra Suyudana teh awewe teh saha ngaranna teh oh iya saha Agnes kami telepat mah cenah putra Suyudana mah Omas Mas batu akang jauh aya Omas mah anak si Tukul wah sejauh-jauh nah itu rada sarimat oh sejarahna jadi juragan Abimanyu nolak ditikahkeun kalinya teh jadi ai juragan Abimanyu maninga kacamata teh make kacamata politik Benar. ai juragan Arjuna mah deulengke ka hareupna cenah bakal jadi Benghar. raja bakal jadi beunghar cerah masa depan tayeu bapak jeung anak beda paham tak ku kitu najang matak dewek ngahalangan teh bisi kajadian juragan Abimanyu ditandasa heuh geuning diudag-udag eta teh heueuh eta jelema apa Jadi Raja Pati. mangkaning di alun-alun teh loba jelema wah tuh katana Wartawan. juragan Abimanyu lumpat sakalumpat lampet diudag-udag ku juragan Arjuna modar sia aing kurang ajar walah timul omong jelema rupa-rupa TTK reaksi setiap aya aksi pasti aya reaksi aya eta omong jelema bapak kumaha TTK naon pangna Abimanyu diudag-udag dek dipaehan wah cing eta cenah Abimanyu ngadahar duit naon teh bansos abang ngomong jelema rupa-rupa Oh, bener nah. bansos aya deui nu nyaritakeun Abimanyu ngakan duit proyek sasak can diaguskeun tuh eta teh Rupa-rupa. aya deui anu ngomong eta cenah jalan ka Cibungur ruksak cenah dihakan ku Abimanyu duitna Itu cenah. omong jelema teh rupa-rupa rupa-rupa omong jelema Pak Malum tinu ngewa. barung jeung nu demo ena buruh nya burukan teh Sadunia. hari buruh teh ka anu peleuwih parah mah eta juragan Abimanyu ngareuneuhan cenah lain aya wae eta omongan jelema Cida pisan. Anu paling ruksak teh bener teh. juragan Abimanyu mah teh ceureum nya rupa-rupa omong jelema nyata kitu cilaka deulejang itu juragan Abimanyu diudag-udag lecu Kumaha wartawan sing jerepret poe isuk bakal ngajeblak dina surat kabar Kaning si comel eta mah. wayahna Pak dina lebah dia kudu kumaha salametkeun cing lah nyangakeun ka bapak supaya salamet nya ai sapu malah nyalagok Itu. nya da abdi marido keneh bapak nu maot tibatan batur bakal doakeun panjang umur ka bapak teh si panjang umur gitu tuturkeun ku si laing tuturkeun atawa bebeja ka juragan Gatot Kaca lamun nepi ka kajadian juragan Arjuna nandasa juragan Abimanyu tewak ulah asa-asa tebongkeun hukum hukum nu sabenerna tingalikeun hukum ka masyarakat nu sabenerna
tah gitu bener ulah dumeh pejabat salah teh salamet we geuning loba duit keur nyogok gitu kan nya da dia hukum teh kitu dibui ngan ukur mimingguan geuning mingguan mintul dipangbuyan oge digenahkeun nya pakai jeung aya kulkas teu cara tatangga kuring maling kersen teu pira dikumaha kan nah ada digunyang ganying we teu pira boga motor bodong eueuh suratan ditewak diganggayong aya ditebus mah dibikeun cokot deui teteh nya kitu jeung kitu we nya kitu we teteh Baru letik mah gitu udah kan atau di mana teteh di Tumaritis dia kecanjaksian oh berarti kurang gaul berarti kurung batok teteh nu mata kudu rek bucu baca oge gitu dari jelema mah hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampe eta basanes HP atuh tape di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae boga dulungan teh guru SD garwana teh enjing-enjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar ai eta teh kotor dadakan bibi teh dempel bari jeung bolek lak ping-ping ke mana karep si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi jog gabrung teh ti tukang ngabekem atuh bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget nah ka atuh lain menta tulung ka jerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh cek bibi oke isukna ditawaran dewe ku bibi teh berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng marukana naha jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah spektakuler jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah gereyem nilem marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi meninaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bageur sabibieun silaka doraka na bibi mah doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya disebut oge bibi mah sampah masyarakat yeuh ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi ai ngaliwat bibi teh marukana cingkara ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat tah mimiti diperkosa teh ku eta ulah ka sorang ku nen manen
ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kade neng keuneh ku bibi sila kadorakanna mah neng mah entong komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing sarolehah atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi ajar ketenana moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng kuneng ulah ka sorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kade cing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba popotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga lara tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kungsi ngagetrik-getrik bibi mah heula teu pira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah nugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh kuridikan rohani jeung jasmani aswatama kaulah geus nepi sampurasun sang panita aduh neng bibi mah aya tamu nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan hapunten sakali deui ih sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikersaan naon ieu teh reuwas kaula teh sateu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uninga yen mang dorna parantos terus jadi tak kasohor mang mah jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati sakali-kali nyaeta sok adan di masjid ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun mana awewena teh awewena mana acan lupina tak mang teh kadua anak teh gering teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liper tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kembang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna di landing room leres cocok wartosna eta di landing room teh tacan aya
can gaduh salaki nila itu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansan ditanya nila kancana teh mah leres kade eta Dewi nila ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang di Awanga di Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak itu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan da di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salila engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh ai nya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaikeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah enggal we mah kaula mah bagja wae nanging daya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kana ngalangkungan cinta antawis jinis sareng jinisna teu hade ngadu-ngadu laras daai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja gitu ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing gabrogeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra Yai ngahaturkeun samah maktos ama lain lilan ningrum nyi embeb tuh cilaka aing yeuh cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai ge moal daekeun anu teh mana asa teh nah kabeda-beda teh gasua teh aduh batalkeun sia batalkeun era aing era gaso ge moal daekeun mah oh ya wa suata aduh ampun teh lah mata deh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki itu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabeda-beda teh teh mah ieu teh geulis ama teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng koma bade milarian tanah keur kanang doma mangge kitu mah gaduh petet ti Haji Nugraha ieu anak si cantik
pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ka Haji Apo era mang teh jukut nah kitu sanes pada ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh leh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna nyai encan entar kesepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di anjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah ai aswat mah kumaha cai cek aing oge sia kablok hai kabina-bina teh sia doak aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti ye atuh ka itu meureun teu ditarima nyai meningkat Citarum ngalah teu teuingeun dek ngaramet teh we di Pak Haji Apo meninggal remis gitu geuning kawiwirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu lain panon teh eta kahayang teh teu mungkin mending bikai eta mah ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkeul tambah cangkeul bisa nyalendorkeun atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ku bapana ampe ke ku sia ke nya kawin minat teuing gope kumana ibu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mah nya kene mas kawin nanti deui atuh bari ngantosan itu tuangeun teu kedah kebantun mang oge dikasabeuleun pisan sia swatama nu ampun da keukeut wae teh kulan aswatama teh bari ngalamar nanging da nya kitu kaayaan pun anak teh geuning gelas punten heureui teh mah heureui